warahmatullahi wabarakatuh. Ari agama teh sanes anu welasan anu asihan kapapada manusia kapapada makhluk. Tapi ari agama teh hiji kudu kenal heula ka Allah. Engke lamun parantos kenal ka Allah turun welas asih anu dikersakeun ku Allah sanes meunang kahayang urang. Sabab naon? Sabab Kangjeng Nabi welas asihna ka manusia ka makhluk teh eta teh dipaparin dikersakeun ku Allah. Tapi sok salahna manusia kalah ka welas asih sangkan batur nyaah ka urang, sangkan babari batur mere ka urang, sangkan aya timbal balikna ti makhluk. Sedangkeun welas asih eta sumpingna kudu ti Allah, sangkan naon kahiji jalma daek kenal ka Allah, daek sahadat anu nyaksi, sangkan jelema barisa mulih ka jati mulang ka asalna deui.